Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu kelas ngaji di lembur itu kelas-kelas bangsa anu geus di PHK. Digawe hese. Nawarung layah ya walayamu. Nukus karol itu kakarak ngaji. Ngojek beakeun sewa. Ngaji. Bebejana ge ka kiai nangis kabelit hutang cenah kiai. Untuk kiai, alhamdulillah kiai menang keuntungan kamari 1 miliar. Atuh dina bulan hareup biasana 1 miliar doakeun bae kiai. Deureus bae teu mere ge beja-beja atuh. Ieu mah lain doakeun kiai kula kunaon eta minggu hareup mun teu kabayar mah kula mah tuh diasupkeun penjara. Hubungan sia. Eta kos kararitu nu ngaraji teh kalangan-kalangan frustasi. Nu normal anu geus teu laku kana kawin. Ya beberosak hampir tengah aja beberosak ya kakara ge saminggu kawin. Mal ngaji tadi nu we. Nek marende bae burung. 2 minggu ge. Ditanya bae, tuh bari ngaji bari marende. Cakur aja temu. Kitulah dunia makin loba makin takabur, makin loba makin takabur, makin gede jabatan makin sombong. Fir'aun ge baheula nama hanya sekedar centeng. Hanya sekedar jadi calo ngan boga kagagahan we geng-geng tadi tinjuan para lae kunyana. Wah gitu wae gagah raja na we ditinju Pak diuk di kursi raja. Saha kerekeun aing. Wari aing rajana bejak. Malah menang saminggu teh lain raja aing mah pangeran. Kira-kira bae. Naon eta gagah jadi sombong. Sugi jadi jeung nu sugih memang kumaha urang naik mobil jeung nu sugih. Juga ya tukang dagang ngaribedan mobilnya tolol tuh budak dibeli jeung kudu siap wae ieu. Nu sugih mah teu meunang karibedan saeutik-saeutik aja. Aju cuman geus jadi politikus, gelas teh gede jaringan nangis luar biasa. Aya tuh ngaribedan. Penjarakeun. Penjara teu puguh salah teu guna. Naon eta? Embungeun ngaji bener teh embung. Ye urang mah alhamdulillahirabbil alamin. Ku Allah dibere hirup saaya-aya isuk aya sore eueuh. Tapi tetep bae urang ngaji. Urang ge buat teuing dibere sugih mah. Dibere boga Innova biasana ka puncak asana. Ieu mah nu mantak ngaji teh atuh motor mobil eueuh. Angkot ge dibayaran. Insyaallah. Ya kari mana kelas pejabat nu ngaji ngaji jeung bangsana embungeun ngaji nu bener. Ayo kelas sugih atau miliarder miliunan duitna miliaran embungeun ngaji. Embung. Eta ieu emang anu ngawarung ti kelas 500.000 ka handap. Tersendat-sendat karak ngaji. Lampiasan we ngaji gitu. Tuh gitu. Cenah eta mah kiai mah mulus meureun. Can puguh. Kiai sia kunaon ngaji aing teu kapake jangan teh babaturan aing mah geus kapake diondang di dongeng ku bupati aing mah teu. Nah, ini ngaji. Berarti pelampiasan sarua. Nya ge lamun kaondang mah ku bupati, ku wali kota tuh moal ngaji deui bae. Rohim nu mentak ngaji teu kaondang. Aduh, insyaallah Gusti Allah nyeulekeun ka hate urang. Nyahoeun ka urang, gerak-gerik urang boro zahir batin ge apal. Ngadengekeun ka ucapan urang, Gusti Allah boro ucapanana lempangna getih ge kadenge ku Gusti Allah. Masyaallah. Inggih. 2 ibahatul labsil harir lin nisa'i. Tawi kang kaping iku dan wenangkeun nganggo sutra kadua pirang-pirang wadon al hadiyah
hadiah. Jawazul ladzi thawbil mutarzi bil harir tai kang kaping telu. Iku nanganggo dodot kang den sulam kalawan harir kalawan sutra. Idza kana majmu'ul harir fihi arba'a asabi'a tatkala ana opsakung poe sutra fihi ing dalem thawb iku papat pirang-pirang driji. Lau kanat mutafarriqatan lamun ana ya tarzu iku kang narima pisah-pisah. Labsul harir lirrijali lan nganggo sutra kada pirang-pirang lanang. Wenang nganggo sutra kada pirang-pirang lanang. Tapi li'udhri hikati wal qumali wal syarabi karena arah uzur gatal budug lan tuma lan budug jarob atau kadas kudis al istisfa lan wenang ngalep waras jasa Rasul kalawan pirang-pirang tapak Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamalama lan barang kang gepok yang kang nempel yang jasadahu syarif ing jasad Kangjeng Rasul kang mulia. Wah, geus Kangjeng Rasul kuari tinggal para ulama. Coba orang datang ke kiai minta berkah ke kiai Mui. Waalaikumsalam. Abdi meminta berkah kiai ke kiai naon minta kaos aya gambar golkaran teh dipake. Jadi urang ge embung ieu hate nurani teh tak ka kiai nu aya di Mui teh minta berkah embung. Sakitu hebatna capetang. Minta cai urang kanyana embung we. Embung dibere ge embung. Embung hate teh bisa dibobodo. Atau bangsa kiai yayasan. Embung masa berkah teh kadinya mandek minta ge ijazah anak kula. Tamatan sanawiyah ieu teh tebusana sabaraha duit. Minta berkah embung. Hate masyarakat ge nu bodoh ge nyahoan. Nu bodoh nyahoan embung. Tapi lamun ka Habib Rozak bah tah nu teu kaluar-luar. Orang gering. Ganti ibadah. Orang keluar-luar. Ganti zikir. Orenganan. Sekali keluar dibawa ke rumah sakit. Taye ya. Hati itu bisa dibawa bodoh. Embung. Nu bodoh ge. Minta berkah ya. Kanu kos gitu. Berarti itu bukan berkah. Jago ngomong hebat luar biasa pendidikan jeung pengalaman lain tapi embung urang teh tah minta berkah kana kos kitu beda jeung santri kopeh lage beureuh sendal lage capit sabelah beureum sabelah hideung baju lage gitu diseseh-seseh asa samping lage sakumaha per istrika kapangi we di mushola entah orang berkah, entah cai. Emang terbuka cai gitu sih ya. Lain kita. Baik, tapi berkah hati, itu menang Allah. Berarti aya rahasiaan di jero eta santri teh. Berarti aya asma Allah anu melekat, anu kira-kira dibacakeun eta asma nu sok dibabaca kunyana bakal aya pangaruh secara batin. Eta betul bisa ngomong kos gitu mah batin jeung batin bae. Masya Allah luar biasa. Jelema usaha geus dan gitu ngaranna rugi deui katipu malah. Di modalan deui rugi katipu deui, modalan rugi katipu deui. Lah sakana neuk zarah bae aing. Lumpat ka zarah pat. Ka zarah lumpat ka wali berarti aya tadi jero teh percaya nya. Karena karomah berarti tah. Padahal beteung nama gendut. Ku hutang. Terus jarah, ngendong di jarah lagi. Ngendong jarah saminggu. Coba deh lagi di Cirebon, di Panuragan, di Pamijahan. Nu jarah. Luar biasa. Itu teh hayang kabayar hutang. Ceknya nama bisa kabayar ku zarah meureun. Moal bisa. Tapi lain gitu. Aya makna nu sulit diucapkeun. Nya ge nyahoeun mayar hutang moal bisa ku zarah. Tapi nyanda teh hayang aya berkah. Jalan coba kumaha. Coba eta. Jaranya lagi terus bacaan sabisa-bisanya eta dina nuranina tah aya naon. Tapi
Ai bangsa nu tatarina nyampurna jeung bangsa bupati, gubernur, lain zarah. Lupa dah di mana ya tanggal caringin gedenya. Oh, geus rubuh ieu mah caringin. Dek tapak cenah aing gedenya. Lompat ka Gunung Kawi. Kita eta maknana naon teh? Kufur berarti luar biasa. Tah eta ieu mah zarah teh saha nu nita. Aya deui nu aneh. Terus di modalan ambruk, zarah lah. Model datang ke Pangjarahan teh ente di Tangerangnya ente dagang ambruk deh nya kok nyaho atau airnya terus ngobrol lah teh kudu zarah kada cukup bisa penting mah darah di isu mah datang bae ka kiai anu geus mah berkah na pada gitu teh eta nyaho teh jelema teh ngalieu saya can pugu malaikat can pugu wali beuting setan. Jangan lihat orang jadi sok ikhlas setan. Ya, tapi jangan tetap di jero hati teh percaya. Balik. Minta baik kaki anu dituduhkeun teh. Jadi barana naon dibere cai doang. Dagang. Masya Allah berkah luar biasa. Teh di jero hatena doang tah aya makna anu sulit diucapkeun. Nyanana gitu bisa ngomong. Nyanana gitu bisa ngomong aya naon teh kos gitu tuh. Gitu. Pas orang baik ya, yang laku zarah. Sugan we laku, ya kena teh umur geus aya 40 mah ye, can aya we. Berangkat ka Banten. Kebeneran datang ka Banten aya awewe. Rangda umur 39. Oh, bener jadi. Berarti pos jodoh ta Banten teh. Tuh, ya, Masya Allah. Eta mah geus gerak Allah pas kitu. Ya, laisa labsul hari lirijal liuzil hikatin dos. Kemudian itu berkah tadi wa malam saja jasadul syarif. Opat talabu silatul laqarib. Utai kang kaping 4 iku dan supri nepungakeun pirang-pirang karabat wal ma'arif dan pirang-pirang kawau kakenal. Itu urang silaturahmi. Urang gitu anjang sono ka guru ka babaturan ka kawau urang Masya Allah luar biasa ganjaran gede jasa selila urang tua nyaba ka mamang ya saya 2 tahun datang Assalamualaikum Waalaikumsalam iya sia orang ngomong alhamdulillah naik naon nih kadi ngeteng memang lah naon ente kapang alhamdulillah ngendong moal buru-buru yang kapangi we sono. Iya bagus tuh budak. Balik menang sebulan dati. Waalaikumsalam. Ya sih ada iya. Alhamdulillah. Ayo naon ente naon yang kapangi we. Ngendong atuh. Teu naon ngendong. Sebulan ini Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah. Ayo naon ya. Nah utang duit. Teta, kos gitu dah doang. Mawa tapi urang awalna jungjang jingjing heula. Jeng lah tuh kopi, gula, rokok. Kayaknya ngobrol jeung pemajikan. Pager budak nek silaturahminya. Alhamdulillah. Tuh, sekali penalti na teh. Minjem duit na 5 juta penalti ya tengah. Tadi babak penyisihan tadi. Kopi, gula. Ya Allah, izharu ni'matillah ala 'abdihi fil makil wal mashrab. Fil makal wal mashrab lan ngalahirkeun nikmat Allah ing atase hamba Allah ing dalem itu makal ing dalem papanganan lan umbe. 5 an-nahyu an labsi zaubil mu'asfar utai kang kaping 5 iku dan cegah saking nganggo dodot kang den minyak asfar. Kang den minyak kuningan. Gendat istibabul tajammul zinati li Jumat kang kaping 6 iku den sunahkeun gigimbongan kalawan papaes di Jumat karena salat Jumat wal ayat dan pirang-pirang hari raya wal wafdi lan nampa tamu nampa utusan wa nahwi dzalik dan umpamane kabeh. Dek salat Jumat sunah urang tajammul maka nu bagus anu ginding abeh Allah resepkeun jasa kukumpulan masalah kitu keneh hari-hari raya urang make anu bagus ginding kitu keneh dek nampak tamu ngaginding jeung lian-lian eta
anu kira-kira urang muasyarah. As'ilah wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله تجلى باسمه الباسط بسطه kepala tajalli Allah kalawan aran Allah al-basyut maka nerima babar yang abid wayan basitul wujudu bibasti lan nerima jembar apa wujud kalawan basti na abid li'annahu khalifatullah fi ardi karena satu na abid iku khalifah Allah ing dalam bumi Allah فكل ما يتجلى به تعالى في قلب العارف الذي هو بدل من الله في ملكه وتصفه maka utai saban-saban barang kang tajalli ma bihi kalawan Allah taala ing dalam atine wong kang kenal ing Allah kang utawi arif iku dadi badal saking Allah ing dalam kerajaan Allah lan mulai Allah summa yatajalla fil wujud kari-kari tajalli ya Allah ing dalam wujud bijalalihi wa jamalihi kalawan keagungan Allah lan keelokan Allah wa huwa ala arba'ati anwa'i lan utawi wa babal iku tetep ing atase papat pirang-pirang warna imma wa kuna badalan minal haqqi wa naiban minhu fil kulli nakalane yang ta'ana ya arif iku dadi badal saking Allah lan dadi gegenten saking haqqa ing dalam syukade wa maqamul gaus lan utawi ya ayakuna badalan minal haqqi iku maqam gaus aja nika ngumpulkeun di anal madaba kullahu minhu karena satu madad karena satu hune pawewe sakabehe madad minhu itu tetap saking Allah lidairah tika dua daerah kuliah sakabehe daerah hisan wa ma'nan saking arah-arah katon dan arah-arah makna ya guys lain cari taken urang cari taken tajal bis kadele kumata hate tajali fil af'al tajali fil sifat tajali fil geus urang ngaji tauhid nage geus tauhid belah ditu sabada urang ngaji aqaid 50 wujud kidam baqo mukhalafah lil hawadis 20 wajib di Allah 20 mustahil di Gusti Allah jaiz kemudian dibagi sifat nafsiyah hiji sifat salabiyah ayat 5 sifat ma'an 7 sifat ma'nawiyah 7 beres eta terus kuari belajar khusus tauhid fil af'al tauhid fi sifat tauhid fi zat lamun urang geus ngalaksanakeun tauhid fil af'al dengan suluk tauhid fi sifat maka suluk bakal kaharti tauhid fi zat jadi moal bisa kaharti tauhid fil af'al moal bisa karasa maksudna mun teu suluk moal karasa tauhid fi sifat lamun teu suluk geus suluk eta hiji perjalanan menuju wusul ilallah dengan cara ninggalkeun dunia jeung makhluk khusus maka perjalanan lintas ngaranna suluk nyukruk jalur bapai tapak
Kangjeng Nabi khususna umumna para rasul dengan jalan khusus untuk wusul ilallah. Didinyalah urang asup torikoh ngaranna. Torikohna torikoh anu suluk. Lain sakadar tabaruk. Geus aya doktrin khusus ti guru. Ibadah teh geus bakal beda jeung batur. Geus teu ngagunakeun zahir, tapi ngagunakeun batin. Tapi zahir teu meunang tinggaleun. Zahir geus teu dipirale, kuari miralena batin, kan zahir teu meunang tinggaleun. Nu mantap urang teu milare zahir eta mah geus tileuletik. Geus urang tileuletik wudu modal kitu, salat modal kitu, puasa modal kitu. Ta eta teh kuari ditinggalkeun teh ditinggalkeun mikiranana geus lain kadinya tama geus teu kudu dipikiran. Sebab tama geus jadi pagawean sapopoe. Geus kuari mah mikiranana teh mikiran batin. Geus kulantaran atuh mikiran batin dicaritakeun heula ku guru. Sebab urang teh lamun nyaritakeun, wah kuari mah urang ibadah batin nu mana? Urang mah kuari lantaran can belajar ya ibadah batin teh kumaha? Nu mana? Nu diurus? Apa kudu dibelah ya awak? Hah? Dibukaan cara Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi kok kitu Pak. Tuh make guru mah ibadah batin teh kumaha? Urang teh ibadah batin teh nyahoan. Atuh pan kudu boga guru. Nu deuk diurusan teh naon? Panyakitna naon? Abeh puguh ieu pagawean urang, tah mun teu boga guru moal bisa. Moal bisa atuh. Sakumaha dokter deuk ngoperasi, henteu dipagahan heula, ieu nu deuk dioperasi naon kanjut? Datang gerewil wae. Asal aya nonghol operasi, asal nonghol operasi teu meunang diawak urang aya nonghol. Ke susu parawan dioperasi. Teu beres dah, tetep kudu belajar heula. Naon panyakitna dipoto heula, ronsen heula. Geus kanyahoan panyakitna positif, letak di mana panyakitna naon, perlu apa henteu dioperasi. Cara ngoperasina. Singa dek maka peso hau deui. Ngoperasina lain maka peso daging teu beres atuh ngoperasi main swek bae. Aya peso khusus. Secara khusus, bungkus leungeun dan lain sebagainya. Dek micin penyakit zahir bae sakitu hese. Ieu mah dek micinan penyakit batin, dek cabutan penyakit batin teh. Posisina heula di mana tuh? Posisina tah diaturlah ku ahli thariqah. Posisina teh. Nu mentak eta nyaritakeun urang Pemda ahli thariqah tampiling habek. Ya henteu nya posisi penyakitna. Kumaha cara nyabutanana? Ainyana nama neuk norekat los ngan ngagurukeun ka batur ba ulah ka can ahli disebut can mursyid. Haram jelema can mursyid ngagurukeun ka batur. Sebab deuk dilempengkeun jelema ka arah Allah, ainyana can nyaho jalan. Jalan can nyaho jalan deuk kumaha? Tah, mantak posisina di mana awak digambar heula ku guru. Ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampar. Aya ge nu ngomong kitu teh Haji Pudoli arek nyerahkeun teh. Nyangakeun sadaya-daya jeung rorombeheunana. Ieu mah lain ti luhur. Hulu belah mana teu ka dada, terus ka beuteung, terus ka suku, terus panyakitna belebah mana teu. Posisi-posisina teh. Tah, ieu teh deuk ngodok ruh, deuk ngodok sir min asraril. Tu kitu tek kuari geus nyaho tah geus nyaho geus digambar ku guru teh parabotna teh zikir la ilaha illallah eta teh parabot janga bentur engke praktekna make tafakkur jeung make muraqabah tafakurna belah mana muraqabahna naon iraha dilaksanakeun jeung kumaha mana eta guruna lamun teu nyaho. Urang mah tafakur teh di pantai pan kieu. Di bagus, di Karangbolong. Budak masyaallah tafakuran geulis amat nya. Pingpingna kadeuleuh tafakur si kos kitu tolol. Ngahayal tah mah goblok.
Lain tapakur. Mobil aing ge kosong mau dibawa ke mobil aing mantap tuh. Tapakur kos gitu. Tapakur. Aing tapakur baca di imah kunaon. Kararese segala teh duit itu. Ngabuk abang bae gitu. Aja nyokot ke abang. Itu hasil tapakur. Hasil tapakur jadi nyokot duit, Bang. Kan aneh. Itu salah tapakur karena kos gitu. Tapakur teh pelebah mana ya sabaraha mimitina kumaha. Beka mana ieu teh tapakur teh. Tah eta kakarak aya guruan nu kos kitu. Geus moal nyasab. Geus kaditunan ke moal aya ahli torekat mentaan zakat. Ahli torekat silaturahmi ka murid menta leulewihan. Ahli torekat engke nitahan ka murid ngumpulkeun dana bawa ka dieu. Jang meuli mobil. Ternyata ahli tarekat tak eta kos kitu pan. Masya Allah. Eta ahli supaya ulah kos kitu. Supaya nganasehatan ka muridna teh ngeunaheun ahli tarekat malah siang geus ulah dagang bae mendingan ge menghadap bae ka Allah. Tah mulai dah. Jadi kula ulah dagang, ulah anu aya bawa ka dieu we jang mama. Jadi matak sahapi jelema eunana ti nunduk jadi guru tarekat. Atuh moal aya cak urang lantaran urang aja can siap. Ketika urang nangis dek siap atuh aya bae janu Allah. Engke jadi utus ke Allah tuh aya di Cikupa saurang. Teangkeun ka ditu guruan. Eta teh utusan Allah. Tet aya di Cikupa. Di tukang jagong. Keur tapakur bae. Bari ngagebegan jagong jeung si Mbak di dinya. Mainnya murid torekat kos gitu, gitulah. Jadi orang lamun tek nyaritakeun saalam-saalam atuh. Lamun saalam na alam zahir bae. Mun urang deuk nyaritakeun alam batin tah ieu deuk menuju tajalli ka Allah. Geus engkena ngeunaheun sakolom-sakolom tah ieu teh urang keur nyaritakeun kolom torekat kuari teh. Lain tasawuf aspek anti sapeker lahay. Ayat anti tasawuf teh anti sapeker aya HP mau gatilu. HP mau boga tilu ngan sapekerna. Aju ulah nanya kanu sok make sapeker. Aya ajaran gitu. Ulah cicing di masjid nu aya sapekeran teu sah salatna. Riyad mana nu aya nu kos kitu. Takrib mana, Fathul Muin mana, urusan zahir harus dibawa ke urusan batin. Lamun dicaritakeun urusan batin kudu jeung bangsana, jang pribadi. Atau jeung bangsana. Jadi sakolom-sakolom nu mantak ge di urang aya aspek lain salah, jang nyana los. Ngan lamun geus timbul bahasa goreng kanu make sapeker berarti teu ikhlas, batinna krodit berarti, teu connect. Tapi kudu ka Habib HP sama kadinya. Guguruna mun geus aya connect kudu ka Habib Rozak. Tuh. Jadi geus kajahoan bae. Teu kudu ngomong deuk ngaharamkeun sapeker mah. Teu kudu ngomong ngagorengkeun sebab ngagorengkeun mah bahaya. Suudzon ka dituna, ujub, takabur, hasud. Nyana bae heula. Sok sing bener batinna. Teu engke ge batur nurutan. Engke ge batur isina sorangan. Ulah aya sapekeran. Dia yang sebab kiai anu mah tara make sapeker. Bari tara ngomong tara naon. Radio Parman. Aya kiai liwat. Gitu sorangan kayaknya. TV ganti nu gede. Anggur. Kiai na sok nonton bola atau resepeun kan. Jadi eta teh nurani terpanggil sorangan ku pagaweana. Nurani urang teh terpanggil ku sorangan ku pagaweanna kasetrum urang. Mun kiai eta teu make sapekerna ikhlas urang isin. Kiai eta teh tilok kadaengkeun radio, aya radio di imah urang. Kumas kala Mas. Waalaikum kiai kan. Waalaikumsalam. Ya kiai punten nya gegere radio dibawa ka kamar. Ada lagu kiai da. Ngana sakitu ge geus bagus. Kiai assalamualaikum. Ya kiai ampura. Bae. TV. Tuh ditutupan ku sajadah. Ngaya melenya saya tiga gitu. Tapi tadi pareman poho. Aduh, sabar enggak sakapun ngalieu ka kiai sabar ngalieu ka TV. Terpanggil sorangan hate. Geus teu kudu ngomong urusan batin, urusan sorangan. Jadi lamun ngaharamkeun sapeker,
ndek make batin apa dek make zahir? Mun dek make zahir atuh kiai mana anu moal nang tangan? Pasti ditangtangan ku kiai mamana ge. Ngadu sia jeung aing. Tak keterukeun mantek sia hukum nujuman sia, keterukeun sam sia-sia. Keterukeun jamul Jawa Mesia mun ukuran make zahir hayu ngadu jeung aing. Tapi lamun dek lumpatna make batin teu kudu ngomong. Engkena make batin deui, pas cicing-cicing. Nyana melong, ya melong, nyana melong, ya melong. Ya tak kalau sekolah atuh urusan teh. Nah, kuari tek bae. Urang geus mulai kuari boga guru tauhid fil af'al, al af'al kulluha minallah. Tah ieu teh kudu berangkat make suluk supaya nanaon ge ieu pagawean Allah. Memeh ka nanaon diri sorangan heula. Aing diuk teh nang ulah kana batur sorangan heula ulah kanalekeun batur jeung alam sekitar sorangan heula diuk aing teh pagawean Allah lain aing nangtung aing teh nang Allah ulah ka batur teu meunang sorangan heula kiceup aing teh dikiceukeun ku Gusti Allah. Cili aing boga dedengen ieu teh nang Allah pagawean Allah. Mata aing bentak neuleuh alam sekitar sepeulah dunia kan nang Allah. Urang babacaan, ieu babacaan teh lain nang aing nang Allah. Terus sapoe dua poe dirikiran, ditafakuran, di muraqabahan. Muraqabah nang ke ahadiyah. Hiji heula ayeuna mah, hiji dina af'al, hiji dina sifat, hiji dina zat. Geus kuari menuju muraqabahna eta, tafakurna eta, tak mulai terus sagala rupa. Engke deuk wuduna ge kumaha deuk wuduna? Deuk wudu. Ieu leungeun Gusti nu Gusti, cai ge nu Gusti, tanaga abdi nu Gusti, hirup abdina ge nu Gusti, diparentah wuduna ge ku Gusti boga cara tertentu ti Gusti. Itu boga rasa nu urang. Mulai teh asal boga rasa mun urang boga rasa teh seperti make doa misalnya doa teh Allahumma hafaz yadaya ta'aya Gusti muga ngaraksa Gusti kadua leungeun abdi di aku bahwa itu dengan urang nya nama batal ta wudu nyana geus beda pan jeung urang khawarij tuh geus beda lantaran ngaku ieu leungeun aduh pan tadi teh nu Allah kuari di aku Allahumma hafaz yadaya min ba'asika kuliah Gusti leungeun abdi ieu pangjagakeun batalnya nama wudu. Geus beda. Sok adukeun jeung ahli Fathul Muin, cak Fathul Muin baca eta sia teu batal. Geus nyana batal, pagedrug. Moal akur ninggalkeun Fathul Muin heula tuh. Tah ieu maksudna ninggalkeun syariat teh kumaha tah mun teu guguru dirantes ya ku aing. Maksudna ninggalkeun syariat teh kumaha tah pagedrug tah. Cak Fathul Muin baca sia eta. Hayo baca. Doana baca, dina bidaya ge baca. Allahumma faz yadaya Gusti muga ngaraksa ka leungeun abdi. Pan tadi al af'al kulluha minallah. Ieu teh pan leungeun Allah. Allahumma faz yadaya. Duh, kumaha ieu baca? Was-was dan waya. Was-was dan waya. Usolli. Salat kaula panu Allah. Pan salat kaula. Ayo. Tinggalkeun syariat. Lamun teu ninggalkeun syariat was-was aya. Urang geus belajar ilmu hakikat melalui tarekat. Teu meunang ngaku cak syariat kudu usolli. Sholli Allah sejak kaula salat maghrib 3 rakaat. Madep kiblat imam nu ngamamun aya meureun 2 baris mah. Bar. Cih, panai usolli kitu amatnya. Pan eta teh cek ahli hakikat mah hadisun nafsi. Dongeng hate teh. Maknya jeung Allah kudu kitu. Urang dek dahar dek nginum bae sejak abdi nyokot gelas dek nginum. Nginumna ieu adalah cai kopi lain dek. Kadengan ku pamajikan urang wah salagi aing jadi edan kieu. Coba ayo deh. Sejak kaula nyokot gelas abdi teh dek nginum. Pas dek ngajurulungkeun cai, niat abdi ngajurulungkeun cai. Lobat teuing. Wah, cak majikan ieu kudu maka grogol ieu mah pasti.
Teu kudu kitu-kitu. Niat mah aya di jero pagawean urang. Asal tek nyekot gelas berarti dek minum jerulugan lah teu kudu dikenalkeun teman niat kos kitu mah. Ai urang usolli kuari bahas pakai Fathul Muin kudu usolis ya. Cek Fathul Muin cek Riyad cek Takrib cek Fathul Wahab sekaligus mbah na kitab usoli. Baca sia eta teh tamrinan usoli. Ayo aya qasu tarun tayin petakeun ku pikir. Qasu tarun tayin usoli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal ka'bati. Imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kajen lumpat ka Mesir ge ngaji Fathul Muin kitu bae. Baca dehnya. Saleh, ayo usoli. Muqaranahan. Allah, sejak Allah salat maghrib 7 rakaat. Ka mana ge guru kitu bae. Ka mana ge kitu bae ta guru fikih mah. Mun urang tetep bae di dinya bae ta ibadah. TK bae datang ka pae. Orok bae ta mah. Moal jadi solihin solihatan mun lain ganti ngaran mah. Kecuali ganti ngaran. Dia tuh kudu kuat tinggal ke dia tamang geus. Kudu boga tekad. Pan gua orang ngaji torekat berarti ngaji yakin. Yakin Allah teh meulkeun, yakin Allah teh nyaon, yakin Allah teh ngadengekeun. Pugu urang berangkat ge nang Allah, nangtung ge nang Allah, gerak ge nang Allah. Keur ngaji mah heunya. Balik bae tang ka imam. Usolli. Ate emang datang ka dinya SDM na. Cakarak datang ka dia kadinya bae, teu bisa. Aing menurutan kiai cenah, cek kiai ge Allahu Akbar we. Allahu Akbar. Salat lainnya. Aing kiamat ieu. Jacak guru aing waktu ngaji Fathul Muin kudu usolli sejak kaula. Atuh boga guru teu sia di torekat. Enggeus encan guru torekatna sia. Tuh, panya aing ngaguru torekat, aing make syariat. Otak pasang. Mantak dimui aya torekat ampilin gue aing. Beres kajian goko mage engka beulikeun opat malah. Ulah ngarasa norekat lamun can bisa ibadah. Ulah mikeun torekat ka batur. Awak sorangan heula panyakit yakinna aya penyakit can yakinna bikeun. Kuari geus urang belajar tauhid fil afal encan naek ka tauhid fi sifat encan naek ka tauhid fi zat teu beunang guru kos kitu mah tah. Guru kos kitu mah minggu ieu atau poe eta keneh. Latifatul qadir, latifatul ruh, latifatul sirahat. Pamak mencet be. Ceh. Tah mah nyeun surat ondang kalau kos kitu mah. Ka ditu teh sebarkeun. Lain kitu guru torekat mah guru batin geus lain cara ngaji amil. Guari loba nu ngebangkeun torekat kos kitu. Datang ka wusul ilallah bae teu ceuli. Wani sumpah aing mah jalain kos kitu. Lain kos kitu tamang kena takabur jeung jelema nya mah lain ahli tarekat aing mah moal wau pan aing ahli pori kok. Takabur mah nya ahli tarekat takabur teu wau jeung nini jeung nu leutik. Ya kiai eta macana kiai cabrak ulah diwauhan. Lain kitu malah leuwih lemes ahli tarekat. Percis ahli tarekat eta okos ahli Cimande. Ahli Cimande emang kumaha? Cimande teh pagawean tarekat. Aslina permainan silat Cimande nu nyekel tarekat. Lamun hayang nyaho mah sebab kiai teh dibere kiai mah. Dibere teh penca Cimande teh asal nu norekat dibere. Kieu jaran. Engke ge lamun digebug sakali nya nama cicing we. Teu meunang ngalaw. Teu meunang gebug 2 kali cicing. Gebug 3 kali gak goler. Ji, emang kumaha kitu nu boga Cimande teh emang aslina saha? Waliullah. Nu mentak Cimande mah make samping nagaluhur. Make bajuna ulah bagus-bagus, leumpang kudu tungkul, kajelema kudu hormat, diciduhan ulah nyiduhan deui. Aja lamun dicarekan ulah nyarekadan deui, digoreng-goreng ulah milu enggo goreng, diomongkeun kudu sabar. Eta paneta torekat. Atuh Cimande nu kuari mah ditarungkeun di luhur lain kitu Cimande asli. Ju bari diwiri, bari sulup, bari diteasan awak eta variasi hungkul.
variasi teh beres anggeus sulukna anggeus pencaci mandekna teu meunang sambarangan. Teu meunang sambarangan. Sebab naon? Atuh kieu saeutik bae ge bareuh ujian. Bareuh. Sebab ieu nangis. Cimande asli mah. Urang mah Cimande teh kos kali itu. Geus eueuh nu asli. Aya kene sih bari ge nu asli mah. Urang mun datang ka Cimande neangan nu asli hese. Tapi lamun ngejaraan dibere torekat heula kakarak dibere tuh belajar Cimandena ka itu. Geus teu kaciri, urang mah pun boga Cimande teh naik di pundak. Lumpang naik. Ai nu asli Cimande mah ang baden. Tunggu. Jalain jang gelut itu mah variasi doang. Lain jang gelut lain tunggu. Tapi sekali nyepak. Sekali nyepak, Masya Allah. Teta iraha di peta kerja, teu maksud permainan nama, teu maksud nama suluk. Cimande asli teh kos kitu. Ngan kabelah dia na, geus teu kuat. Minyak Cimande na ge atuh teu sambarangan ieu na ge. Lain cara dijualan ku ari minyak Cimande. Minyak Cimande mah tuh asal diusapkeun we. Boro-boro naon diurut setik teh diminyakan. Alhamdulillah cager. Kuari mah minyakna geus beak 50 botol can cager-cager. Cimande. Tah, ieu aya hubunganna. Nah, tajali belajar heula, afal heula, tauhid fil afal. Jadi segala rupa teh ieu teh pagawean urang nu Allah. Nanya urang ka diri urang. Leungeun ieu leungeun Allah. Mata nu Allah. Geus gerakna ge gerak Allah. Ketika urang wudu, ieu dititahna ge ku Allah. Diskajeun ku kumaha ge digerakkeun ge ku Allah. Babacaan nu ku urang dibaca ulah ditinggalkeun ngan boga rasa nu ngagerakeun babacaan Allah. Jadi kuari mah sanajan Allahumma hfaz yadaya teu di aku teh eta mah babacaan nang ti Allah. Teu ngaku bahwa ieu teh neuk ngabersihan ngajaga leungeun mangga tah mah kumaha Gusti bae. Ngan ieu mah babacaan syariat baheula ulah ditinggalkeun ngan ulah di aku kuari eta babacaan nu Allah. Allahumma hfaz yadaya. Nu urangan gerak leungeun nu Allah cai nu Allah dititah kudu ku Allah cara na meunang ti Allah. Ieu sungutna ge adek digabaktikeun bae ka Allah pake maca Allahumma hfaz yadaya bari bagian urang lepas nu urangan kabeh nu Allah Allahumma hfaz yadaya terus nawe turfal hadisi eta mah geus tinggalkeun syariat kan syariat teu tinggalkeun urang ninggalkeun syariat ku sabab geus teu diakun urang ngan syariat teu tinggalkeun lantaran eta mah dikaallahkeun Allah nawe turfal hadisi beres mata kaditu mah geus teu wudu. Kaditu mah geus wudu aja kabeh nu Allah geus salat dibuka judul Allahu Akbar. Geus teu ka harti atuh teu ka harti ya geus main hakikat kaditu mah. Kiai Sobari itu Garut wan wudu lagi make nyere ka dieu. Nawa itu rofa. Allah atini kita bibian. Allah latutini kita bismillah. Hari sehari Allahu Akbar. Cak santri na aing ngamamum daulahnya. Wuduna make nyere ja. Takur jeung batul muin. Takur jeung batul muin beres salat teh ditanya, "Mama eta di wudu kumaha?" Emang mama kumaha wuduna? Ya mama mah wudu di laut tadi teh. Orang di laut nya mah rasaan. Sayu nongol gajah jeung bagus cenah teh. Ya mama eta nya make nyere. Sia ulah ngamamum ka mama teh. Teu karasa lantaran boga rasa jeung Allah bae. Diri tangis mah karasa teh lain deui pikiran anak mun teh neuk norekat teh kudu puguh guruna abeh urang ninggalkeun syariat bari syariat ulah tinggalkeun ketika tinggalkeun teh teu karasa oh ai mama kos kitu mah atuh ulah dituturkeun mama pelebah kitu nama nyanana ge teu sadar sebab lamun dituturkeun bae kos jelema nuturkeun guru teh ulah mendeuk milu bae ulah teh beus teu kuat endeuk bae ayo atuh ai maksa mah dar lumpat katuturkeun keneh naik ka gunung katuturkeun keneh pelebah cenah tuturkeun aing Gusti tuturkeun ayo maju dimuat maju geheng moal katuturkeun tuh kitulah nah ieu ulang mulai tek sorangan heula kicip geus boga rasa nu Allah dedengan boga rasa nu Allah kabeh nu Allah engkeuna mulai ka sekitarna aya bae sireum tadamelan Allah leumpang meunang Allah urang ngahormat ka sireum ampura sireum coba haju
Urang mah pikiran teh kapan aing makhluk Allah, nyana makhluk Allah, nyana teh kerenangan hawaij, kebutuhan-kebutuhan jeung keluargana liwat ka hareupeun urang. Ieu teh pagawean Allah, dadamelan Allah, luar biasa hebatna. Urang ngahormat ka seureum, hampura seureum. Kapanggih ku pamajikan urang. Tuh, deuleu Abah Sia. Deuleu Abah Sia tuh, ka seureum ge ngahormat. Boro-boro diwalikeun da pamajikan urang teh nyaho. Ieu mah kudu make ekstasi ieu mah. Obatna OTM Abah Sia. Teu arti. Nyana di OTM-keun. Atuh teu marah, lamun nu lain no rekat marah. Sok OTM-keun ka kolot sia teu nyaho. Tah jadi lamun diomongkeun teh, "Bah, kurang hormat ka sira atuh." Emang Abah ngahormat kitu ka sira. Udah dibeulekeun tuh kos kitu nama. Abah poho. Gitu. Eta jadi teu marah sebab nyana ge jahueun nu dipagawean ku nyana teu kahartieun ku batur kos Gus Dur. Apa Gus Dur marah? Teu pernah. Dicarekan ku batur marah teu pernah marah. Salah disalahkeun teu pernah. Oh, berarti salah. Ketika aya fotografi tot kabeh seah. Bebeja ka Gus Dur Gus bagaimana ya kagak apa-apa. Tenang ngejawab lagi. Quran itu kan porno. Pan Habib Rizik marah nyebutkeun Quran porno. Habib Rizik marah lantaran Gus Dur teh berani jasa ngucapkeun eta Quran porno. Begitu anak buah Habib Rizik carita ka langsung ka Ciganjur. Cek Gus Dur ada 189 cara-cara bersenggama dengan istri. Itu dari Quran. Quran itu porno. Boleh secara biasa, boleh dari belakang, boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri, boleh di air. Ayo coba. Begitu nanyakan kitabna ka Gus Dur. Dijawab kitabna. Lihat. Aya kitabna. 189 cara hidup bersenggama tidur dengan istri kita. Ji, ada Quran itu porno. Masya Allah, ulah sembarangan. Dia omongkan teu marah Gus Dur. Eta teh lepastak. Geus inget namanya. Oh, tapi pan mendidik. Mendidik kitabna dibejakeun ngan kula poho bae kitabna beusi dibari ongkoh. Coba. Nah, jadi carana lamun urang keur reuneuh sabulan aya kieu kan reuneuh 2 bulan, kieu reuneuh 3 bulan, reuneuh 5 bulan mapan nya nage capeun kudu kumaha.